أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cek Imam Ghazali. Lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih, lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi, nyana tercengang neuleuh bangunanana, beuh eta bangunanku gede, beuh eta bangunanku indah, beuh eta bangunanku antik, tihangna ge nang niru di mana, masyaallah jandelana potongan mana, ieu modelna menang ti mana, bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana, dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa. Geus puguh patamanan mah, masyaallah sing kerelek cai aya lawukan di dinya teh, nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara. Jelema kampung, jelema susah dibawa ka imah nu sugih, dongengna ge moal anggeus sataun. Moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing. Gimana? Dongengna. Aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan. Emang aing teh nyaho tuh nyaho. Moal nyeleuk ka dia aing. Aya tahu. Diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan, bo eta imah, bo eta pelataran, bo eta taman, bo eta bae sabulan da geus. Kakara ka imah Ratu Kaus ya. Masyaallah diajak deui ka imah menteri pohara, encan ka imah presiden. Geus gideg-gideg nyana. Kiai bae ge dongengna teh anggeus sabulan diajak anu sugih, encan nyaritakeun soal mobilna. Mobil carry aya, mobil angkot aya, mobil kijang aya. Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mah kos kitu. Nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW, kemudian Mercy, Baby Bang, kemudian Lexus, kemudian kabelah dituna mobil anu urang teu nyaho ngaranna. Tutur mah teu nyaho. Bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa. Atuh urang lamun naik mobil ge set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal. Teu nyaho urang. Mobil jore amat potonganna cenah mahal. Naon kitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore. Eta nu mahal sia mah teu nyaho. Aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpang teu nyaho naonnya namanya. Atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae. Maksudna sarua teu nyaho lah. Urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia. Paling manggih hiji, paling manggih dua, masyaallah kari. Eta mobil-mobil mewah. Dongengna bo di imah anu mobilna, imahna, pelataranana dan lain-lain sebut teh anggeus sabulan. Kagoblogan urang teh neuleuh imah nu sugih, neuleuh imah pejabat, neuleuh kakayaan pejabat, neuleuh kakayaan nu sugih, dongeng teh anggeus sataun, komo sabulan teh anggeus. Ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng, goblok. Ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana. Bulan teu pernah didongeng-dongeng, bintang teu pernah didongeng-dongeng, bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng, cuaca nu sakieu berbeda-bedana. Urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik, lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik. Lompat deui ka Bandung rada beda deui saeutik, urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana. Naik ka Garut urang beda deui, ka Cikajang lain deui, ka Samarang lain deui, ka Pameungpeuk ka ditu lain deui. Emang Pameungpeuk di mana? Tuh tungtung dunia Pameungpeuk. Di Garut aya Pameungpeuk lain deui cuacana, tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu. Lain deui. Ieu keur carita di Indonesia, urang nyaba kuari. Nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris, jaba ka Iran usim tiris da salju lain deui.
nyaba urang ke Baghdad, nyaba ke Yordania, beda-beda. Nang nyiptakeun sakota pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal. Maha kawasa Allah. Asup ka imah atut kiai dongeng kabeh. Tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok. Kiai tolol. Tuh siang bangun nari ka dia ulah. Tuh. Masya Allah. Hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tafakurnya nak indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri. Maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin. Sieun amat. Dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae, diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae, diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae, diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae, dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah horeng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir, ditafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah di diri ku anjeun, teu pernah dinazru, teu pernah dipikir dengan hati. Tuh gunung khalaqallah, tuh laut khalaqallah, tuh binatang-binatang, ti mimiti reungit nu leutik, tumbak nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede, naik datang ka manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toed anu toed-toedan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditafakuran kurang. Masya Allah ciptaan Allah. Atun di kumaha tafakur mantagna. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Babarieun jasa. Oh, ieu mah usim rajungan. Nah, nyokot ka ditu kotek tangat jual. Oh, ieu mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring det cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tandana deui. Lantaran di jero laut ke horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teu nyaon pugu lauk di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah meunang deui nyana mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teu nyaho lebah. Atuh di laut ke sarua bae aya jalana oh keur kadar itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah, maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mah hisab bulan. Atuh mah mahi kunaon si jelema kadar itu laukna aya di ditu, kunaon si kadar itu laukna aya di ditu. Teu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kan kos kitulah tafakuran geraga tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, nafakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyaho nu ciptakeun pasti Allah.
lamun geus percaya nu diciptakeun Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an bakal iman. Kulantaran ngeunah teu napa Qur'an eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Qur'an sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal, nyin Apollo bisa, tapi teu nyahueun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan sa eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nyana. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, masyaallah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Urang dahar disuguhan ku pamajikan, beu asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyana asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisana naon? Moal bisana naon? Masyaallah. Ngeunaheun jasa. Set ieu sayur eta kurang uyah. Uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masyaallah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah, nyaho ka Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup, ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ke dicoba deui dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing menyoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tulak cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tulak cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur aja nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Mantak kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekan nya na. Ambek-ambekan wae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya aing bisa ngaji kos kitu ieu. Embungeun masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lu membabareng mandi di bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk. Delekeun jang contok. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah ki uci ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar, ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor kan? Saeutik dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jan teu susah-susah teuing jajang dahar jeung yang nyeunu mah aya.
Tapi eta mah kan hawa nafsu. Berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ye, parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah, geus ulah. Ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal beres. Hook ya saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, Masya Allah Karim, Masya Allah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kurang makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bung salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak dia duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jahe, Masya Allah. Nikmat ngajar, nikmat magahan, nikmat ibadah. Lantaran kahijab ku pohon beringin. Hijab akbar. Iya tuh di daerah Sepatan, mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa. Ngajina bisa, kemudian gitu, tapi gajina bisa, ngomongna bisa, asup ya ka Golkar. Masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh Pak sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau maka ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geurah hai ku Parmekah kunaon sih henteu tapakur kunaon si tendele ku mata hate tentang keraton langit bumi, kerajaan langit bumi, jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikan sebagai dalil. Jadilah dalil. Aya langit, dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Kok bisa kos kitu sih? Ya al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang. Alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tata dina mah eueuh ku ari aya setiap anu aya tata dina eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tata dina alam kuari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat
Geus atuh kuari mah kabagi, aya johar, aya johar pirid, aya johar murokab, engke aya arod. Geus aya johar maqama bi nafsi, aya arod maqama bi ghairihi. Engke kabagi tasat, mulai tak kula ge geus buyang ge. Kula na ge geus buyang atuh kumaha ente. Geus kitu tah. Eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna. Mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah. Disebutna kos kitu tah. Ayatul kauniyah disebutna kos kitu. Ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir, oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah. Oh berarti bisa ke dalil ya. Iya nu kos kieu ngaranna ya. Ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna. Eta pembagian model lu tadi. Eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah, kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsa gaji kos kitu. Ayeuna satur kumaha? Engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna. Ieu nu mantak di ngaranan, nu mantak di mutaghayyir naon, nu mantak hadis naon. Ku urang dirinci kana tahayyuzna, ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna. Nah, ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah. Aya anu jisim kos urang murokab, aya anu latif malaikat, setan, jin. Nya nama latif. Ulah make maha latif. Engke maha latif Allah. Lain tah mukhalafah lil. Jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentengan. Bentenganna ge di benteng deui, bentenganna di benteng deui. Oh, wah lu asup kadinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup jelag. Setan gitu kayak tutupan cenah patona beusi aya setan. Yo. Itu setan mah datang jelag bae. Digawean Fendi. Telumpat nya nama. Telumpat panjana raja anak. Beres. Atuh asup bae ka jeung kumaha ge teu di kota teu di leuweung. Ente di masjid teh di imah waya datang bae. Nah, engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang. Urang embung kapanggih jeung setan, nafsu urang bakal ngawujud. Plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong. Eta teh tina hayal urang, nafsu urang diwujudkeun. Urang teh embung kapanggih jeung maung diayakeun. Eta teh nafsu urang dibuktikeun. Nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun. Mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia embung nalalagaan. Embung nalalagaan nyahoeun atuh mun embung bebeneran datang kos cucurut bae datang. Urangna geus embung. Inggah. Ketika urang hayang henteu, ketika urang nafsu urang teh keur ka mana? Nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya. Urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya. Nafsu urang timbul tina nafsu urang. Maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah. Carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang. Siap henteu siapna tergantung urang. Guruna mah selalu standby aya bae. Dosen anu endek siap mere ilmu batin aya. Setiap saat satungtung dunia can kiamat. Cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid. Tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid? Ya tah bae geus kadinya. Tuh. Masya Allah. Tah dijerokeun deui. Ieu kan tauhid, dalil. Seluruh nu maujud masya Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah. Eta keur carita syariat make ilmu mantek. Lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna ke. Aya Allah dalilna aya ciptaanana. Dibalik sorangan. Urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana. Geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut. Allah teh aya, dalilna Allah aya ciptaanana. Na eta teh nu kos kitu handap keneh dibalikeun.
aya ciptaan dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaan dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Duh, kos karena itulah geus urang ulah nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajalna. Hei kupar bekah kunaon maneh teh tafakur, kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan ye nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah. Kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh. Hayu geura mikir atuh. Pikir atuh ku maneh. Asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta. Lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron. Maneh bakal paeh kupat. Kos kuari bae di Amerika kalalapir pararae, di Inggris kalalapir parae. Henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi. Teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge. Asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Sakedeung deui sia ajal datang. Lamun teu dek mikir hei ku perbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaron fayasiru ilan nar. Hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate. Asal keluar Allah lompat deui. Nggih. Ke nungguan minggu deui bae. Nungguan minggu deui asa asup ka masjid Allah asal deket. Asal keluar hiber deui. Eueuh deui. Bisa teu cenah aing mah moal balik-balik dek di dieu bae cicing. Abe hadir bae teh Allah teh anu mere dahar saboro siang. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah ka dieu goblok. Nu dieu mah jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah. Asa deukeut Allah teh rarasaan asa ku ngeunaheun zikir, rarasaan asa ku ngeunaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Eueuh sasaha iwal ti Allah. Saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah. Andaikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cakira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok. Aduh, cek jara rugi jasa. Begitu dikonfirmasi teu akur harga. Panetapan belum. Geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah. Mentak dek ngaji teh ya. Geus, HP pareman. Ulah dibawa ka jero majelis. Geus ulah anu nyoting-nyoting, ulah anu ngarekam-rekam. Geus bae rekam ku otak sorangan, beres geus. Ieu mah rekaman mah diheulakeun. Dipake henteu. Nanaonan. Mun kitu rekaman dijual aing diberek sia. Aningan ngejang awak sorangan. Teuh.
awas sakedeng deui maneh pararai can kaburu napa Quran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kupar neraka tapi ai hadis badahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun kupar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh ceritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa ceritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim ieu berita ti Gusti Allah teh kurang dimumule baca makhraj-makhrajna nu rapi kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieuna kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak tabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nuku araneh kabeh diimani hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah tapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehanna mah kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi itu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik bere betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae dirusak masyaallah karim urang ningali Garut bae dek aya naon di Garut ternyata horenganan mabok leuwih ti heula di Garut anggeus-angeusan zina di Garut judi di urang moal aya nu ngadu embe di ditu mah ngadu embe diadukeun domba kotok mah geus puguh di mabok di Garut zina di Garut atuh urang bage weh urang ka Garut yuk neangan cuaca weh haja-haja di Cikupa ka Garut neangan pamaksiatan tuh Cipanas tempat maksiat Cikajang tempat maksiat lamun urang nyaritakeun Garut sararieun eta di Cikajang aya kawah teh kapan eta teh kawah panas tapi di sekelilingna dijieun kunyana bangunan-bangunan pakai sararina geus puguh Cipanas dan lain-lain sebagainya sedang dibanjirkeun sakitu teh sedang ulah ngomongkeun Garut di lebur sia ge sarua je lah cenah moal banjir atuh teu kudu banjir bae ku angin sing hade ieu mah sing hade masyaallah karim iyalah mayyudillahu fala hadiyalah saja lemanu disasarkeun ku Allah atuh Allah nu bere hidayah haju ku Gusti Allah aya sarum diantepkeun fi tuyanihim ya'mahun yataraddaduna tahayyuran terombang-ambing fi tuyanihim dina kasasaranana kalacutanana ku Allah diantepkeun diutus kiai lain dituturkeun lain didengekeun dituturkeun tapi dimusuhan eta teh hakikatna mah disiksa ku Gusti Allah sing hade ya mahun fi tughyanihim ku Gusti Allah diantepkeun terombang-ambing ya taraddaduna tahayyuran bingungnya na fi tughyanihim dina kalacutanan urang kuari geus kurang kumaha kiai-kiai nganasehatan pemerintah ulah korupsi makin menjadi-jadi sieun ya kula mah sieun ya di negara urang teh wah asal siksa datang bae sumber siksana nyahana maraling kabeh
negara cek ahli politik bakalan bangkrut sebab negara dibiayaan ku rakyat aya lu kaliwat pajak jauh pajak kabeh eta kan triliunan rupiah tapi kok negara bangkrut urusan hutang untuk memajukan negara kan dibayar perjanjian dengan hasil bumi Indonesia hasil bumi na pohara jasa dek naon atuh di Indonesia mah Masya Allah naon bae ge melak naon bae jadi melak awi jadi awi melak cikur jadi cikur emang aya di ditu lain di ditu mah ditu melak kacang jadi korma tuh Masya Allah iya di urang mah pohara jasa kan dibayar buku hasil bumi di urang teh aya logam emas aya logam perak aya logam besi perunggu eta bae ge jang mayar hutang pohara jasa encan kayu-kayu di Kalimantan encan batu bara dan lain-lain sebagainya balayah balayah di urang datang ka urang lembur mah urang teu kudu make uyah mun nyayur teh cukup make cai kelek salaki bae geus cukup asin teh geus sarua bae makmur jasa di urang nah ilah mayyudlilillah ya jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah fala hadiyalah wa yadhum ku Allah diantep deui fi tugyanihim ya'mahum ieu urang ningali bae kepemimpinan Jakarta mimpin geus pimenangeun jasa kan Ahok malantaran dukunganna kan pohara jasa sehingga urang boga perasaan kieu amat si negara kok ngeplot anu kos kararitu andai kata jadi nyana berarti pimpinan orang kafir kan kafir mah hese nyaritakeunana muludannya nama anti sanajan aya eta mangan sakadar pencitraan doang teu timbul tina cinta ka Kangjeng Nabi atuh banigulah muludan dia muludan mah ieu mah rasa cinta ka Kangjeng Nabi ayeuna hadir di dinya ngan sakadar pencitraan deuk naonan atuh rajaban jan teu nya nama salat jam moal eta cenah ngabangun eta mah ngabangun ge sakadar ngabangun lain timbul tina cinta tuh agak aju kuari nu mere penerangan ambualaya tapi kumaha wallahu alam lamun deuk dua mayyudlilillahu fala hadiyalah kabelah dituna wa yadhurhum ku Allah diantap fi tugyanihim ya'mahun deuk diterombang-ambingkeun ku Gusti Allah Jakarta aya dina tugyan geus tah bodoh tah tuh kos kitu ikeur carita padahal mah ku Islam ge encan pugu bener tapi ulah kafir-kafir teuing atuh tah ieu kiaina ge ngadukung kiaina ge loba nu ngadukung nah kitu keneh di unggal-unggal daerah hati-hati anu ngeunaheun abe urang mantap dipilihna dipimpinna anu bener jasa mah moal aya ieu moal bari mah moal cek jadi kesimpulan nama ku Mekah teh ku bangkawarana teu pernah mikir-mikirna teh ngan sakadar pitayeun doang teu pernah tafakur sehingga teu nyaweun ka pangeran anu asli maka tuh pararehna dalam keadaan kafir bakalna nyana disiksa memang horenganan ku Gusti Allah disasarkeun sehingga diantepkeun terombang-ambing dina kalacutan baheula eta ku Mekah atuh kuari kunaon aya di urang kuari naudzubillah min zalik nu mantak urang mohon ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia mah diamankeun ku Gusti Allah ditentremkeun ku Gusti Allah dinikmatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap bejakeun ku anjeun Muhammad ka musyrikin kafirin terutama Yahudi Mekah kupar Mekah ikir secara umum kene padahal kan tafsir mah aya ketentuan lamun kufar Mekah lamun Yahudi Madinah tuh tapi aya anu bahasa umum Yahudi kufar musyrikin padahal ieu aya anu kan lamun nyaritakeun kufar Mekah sebab nyaritakeun kafir mah Mekah lamun nyaritakeun Yahudi Madinah eta aya ketentuan tafsir mah
Tuh, batak tuh budak sambarangan ge. Ieu main hajar-hajar bae. Teu make tafsir-tafsir deui. Ketentuan teu meunang sambarangan. Muhammad bejakeun ku anjeun la amliku li nafsi naf'au wala darra. Kula mah teu ngamiliki saeutik-eutik acan jang diri kula. Kamangpaatan anu bisa ditarik jeung teu ngamiliki saeutik-eutik acan kamadaratan anu ku kula ditolak. Dina arti teu bisa narik mangpaat saeutik-eutik acan, teu bisa nolak kamadaratan saceuhir-ceuhir acan nu bogana Allah illa masya Allah, kecuali Allah. Bedakeun Muhammad gitu. Namun nyana nanya tentang iraha harga murah, iraha harga mahal. Lamun maneh mamun nyana nanyakeun tentang iraha datangna bencana, bedakeun ulama sama sekali teu nyaho soal eta, teu memiliki soal eta. Teu bisa narik mangpaat saeutik-eutik acan. Jang diri kula teu bisa nolak kamadaratan jang diri kula saeutik-eutik acan. Eta mah hak mutlak nu Allah illa masya Allah. Bejakeun Muhammad. Bejakeun ku Kang. Walau kuntu Kangjeng Nabi lamun kuring nyaho, walau kuntu mun kaayaan kaula a'lamun nyaho al gaiba kana gaib, yakni perkara-perkara anu samar nu gaib, atulas taksartu minal khair, ngalobakeun kabagusan-kabagusan. Teu nyaho eta mah urusan Allah. Urang bae kuari. Urang ye kuari lamun nyaho saminggu deui deuk paeh. Beuh kuari moal dagang, moal berpolitik moal. Pasti kuari di masjid bae. Digerokeun ku pamajikan teh tayang. Urang boga pamajikan geulis jasa ieu mah. Geus eueuh cawadeun geulis jasa. Urang saminggu deui deuk paeh di masjid bae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak pamajikan urang ka Haji Fendi. Uih heula abdi rindu. Masyaallah. Abdi rindu jasa ieu. Moal balik cak Haji Fendi. Teu hayang aing sosoroan jeung sia. Aing deuk sosoroan jeung Allah saminggu deui paeh. Lamun nyaho pasti gitu kan. Walau kuntu a'lamul gaib lastaksartu minal khair. Lamun urang nyaho kuari saminggu deui bakal paeh, sabulan deui bakal paeh, moal ka mana kajen ku kumaha di imah bae. Quran ditumpuk ku urang dibaca henteu. Oh kurang. Duit nu aya dibabagikeun asalaya fakir tah, makin tah. Geus tah. Itu cenah masjid encan aya kubahan tah. Cak pamajikan ka atuh pan itu barang amat saminggu deui kakak paeh. Ayo tah. Ji atuh daripada kitu mah kula balikeun tah. Saya mau saya. Ayo geus pokona. Kakak mah teu boga nanaon ge malah mengeunaan sakarat teu boga manaon teh. Tah. Jauh urang saminggu deui bakal paeh. Atuh geus. Moal kakak geus boleh digerog-gerogkeun. Kakak endek aya di luhur munarah bae kakak mah geus. Emang naon ngalangkeun maneh kakak. Geus ulun jauh bakal paeh masyaallah. Oh itu nu mantak jelema cak Imam Ghazali ye. Nu mantak jelema hilir mudik ngaler ngidul ngetan ngulon. Yaqulu qalbuhu an dzikril maut. Nyana teh pohoan hatena tidak eling ka paeh. Nu mantak wani ngebonceng si mbak. Yaqulu qalbuhu an dzikril maut. Pohoan hatena kana eling ka paeh. Nu mantak nyana daek main remi. Nu mantak nyana daek korupsi. Yaqulu qalbuhu. Pohoan hatena. Jeh, walau kuntu alamul gaib. Jak Kangjeng Nabi, lamun kuring nyaho kana gaib lastaksartu milal khair.
lastak satu minal khair niscaya kaula bakal ngalobakeun kahadean. Urang komo urang mah. Masyaallah. Teu nyaho urang. We ieu bakal kieu isuk wallahu alam. Jam ieu kieu ba'da zuhur bege teu nyaho bakal kumaha. La amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma syaa Allah. Mantak la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seueur nu nyaho di tanah mana urang bakal pae. Di tanah mana urang, di negara mana urang. Sedangkeun jelema lamun deuk pae di Lampung moal bisa katahan. Kakak yang ke Lampung cak apa itu? Tahun tuh ke Lampung. Entah yang ke Lampung jasa mah yang deuleu rambutan naon cau di ditu. Rambutan cau badak di urang ge. Henteu kakak mah yang ke Lampung jasa. Teu kuat aja lantaran deuk pae di Lampung, ditahanan ku sasage moal. Deuk ka Lampung bae. Horenganan malakal maut teh keur kieu bae. Begitu datang ke Lampung, oh iya Pepen ini di sini. Jadi tunggu dari tadi gua di sini aja. Tahu datang ke dinya, ceret tabut beres. Ih kacil kuku lagi urang deuk pae di mana hayang bae. Urang kuari kan eueuh bahan tah urang mah ka Belanda, deuk naon tuh ka Belanda. Deuk naon ka Belanda. Ka Amerika deuk naon. Maksudnya ke Belanda, kuburan wali teu kadenge kan di ditu mah, di Belanda mah. Teu kadenge di Belanda mah aya satu di Belanda. Aya ge pemain bola teh. Nomor 11 teh sakarang ngaranna eta. Coba aya nomor 1. Ngomong atuh sia. Si kuman mah baheula tah mah. Di urang mah kuman ateul, di Belanda mah mahal ja kuman. Lamun urang nyaho ba'da zuhur bakal paeh moal balik aing mah di majelis bae. Engko naon? Kajeun aing mah kajeun paeh di majelis. Daripada paeh di imaman di tempat ngaji aing mah paeh. Mun nyaho. Lamun urang nyaho isukan bakal paeh, hutang dibayar kabeh. Bang ge bang takolan ku aing boga hutang ka sia tah bayar ku aing. Emang isuk paeh aing. Bayaran kabeh. Wayo urang diberes-beresin sebab KBG keyakinanna geus pae mah riweuh KBG aya ari ka elmuna mah nyaho ngan eta keyakinanna anu kahijab. Tuh lamun nyaho kula terhadap barang-barang nu gaib lastaksartu minal khair kabehan geus kitu. Teu nyaho. Lamun di Garut nyaho bakal banjir menghindar. Lamun di Padang kamari nyaho bakal gempa menghindar. Di Jogja keur bakal gempa nyaho menghindar. Lamun tsunami Aceh bakal nyaho menghindar. Teu nyaho urang teh urusan Allah. Urang nyaho mah urusan gaib. Urang bakal kawin jeung saha teu nyaho. Bakal nyandung atau henteu teu nyaho. Bakal sugih apa bakal susah teu nyaho. Urang nyaho teh mah kabeh iwal ti Allah. Allah prerogatif datang Allah. Udah nyaho kabehan ge bang nyaho teu nyaho. Paehna aya nu gering batuk, aya nu gering napas, aya ngan titajong doang paeh. Titajong sapira titajong budak leutik ge sering titajong. Gedruk deui paeh, jadi titajong doang cenah paeh. Teu nyaho eta mah urusan Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu. Mentak aya di baheula aya raja Kamel di Mesir. Galak. Sidang darurat. Dalam forum persidangan nyana ngomong tidak boleh ada suara-suara selain daripada suara-suara sidang. Tidak boleh gaduh. Tidak boleh berisik. Tidak boleh ada yang ngantuk. Ini sidang darurat. Begitu mulai di sidang, ayo bersin. Hakim. Itu jauh. Nyana.
cak raja teh saha nu bersin? Hah? Sieun kabeh. Eueuh nu ngaku. Sieun kabeh eueuh nu ngaku. Saha nu bersin? Biadab manu. Gandeng sia. Bersin teh gandeng, tolong. Langsung nyana panglima. Panglima. Tembak jajaran awal sebab eueuh nu ngaku. Tembak. Paraeh kabeh. Waduh. Cak anu di tukang teh kejem amat eta rajanya, bersihin bae ge. Kudu ditembak. Bawa keluar. Sidang. Dilanjut kembali. Tidak boleh ada yang berisik. Tidak boleh ada yang gaduh. Awas, ini sidang darurat. Sidang dimulai deui. Menang 10 menit ada ini bersihin. Haji. Tanya deh, saha nu bersihin? Gandeng. Lantaran sieun besi ditembak eueuh nu ngaku. Satu kali saya bertanya, siapa yang bersin? Bersin bahasa Melayuna naon sih sebenarnya? Bersin bae kan? Bersin bae kan? Bebangkis. Tapi alah kampung Melayu bebangkis mah tuh. Maksudna aing mah nasional na. Bersin aya kan? Bersih bebangkis mah mah sepatan lu bebangkis aya lu. Iya nyawa tuh sepatan. Dari tadi kayaknya gua ngas-ingus aya lu. Bersin lagi. Itu. Nah, itu mah sepatan nama. Bebangkis aya lu. Dari tadi nyana lain aja aya. Bangkis aya lu. Kayaknya kurang sehat ya lu ya. Iya. Sono dah lu, sono. Kejebur sendiri lu. Cak raja saha nu bersin? Ngaku. Teu ngaku tembak jajaran awal. Jajaran haleup. Nu ngaku beusi ka tembak deui. Tembak. Gas, sidang bubar, besok dimulai lagi. Tidak boleh ada yang berisik. Sebab bersin itu berisik. Watu kabeh kalaluar. Nu ngomong sebab dua jajar paraeh kabeh. Raja bodoh. Begitu balik Tuan Raja, kabeh di tangan nasehatan raja kumaha carana. Raja marah sebab ieu keur darurat nagara teh keur terpepet. Jadi sidang kudu bener-bener deal untuk kemajuan bangsa jeung negara, sebab ieu negara teh rek dikepung ku negara lain. Teu meunang anu gandeng bersin teu meunang. Tapi kan bersin mah lain nang hayang urang. Emang bersin hayang urang tuh teu. Bersin mah kajenteun urang keur cicing di kamar, aya wae bersin mah bersin bae. Urang keur bobogohan misalnya ieu. Mung kadenge ku kolot, mung kadenge ku bersin di sisi imah, wae bersin mah bersin bae. Hacing. Wah, cak kolot teh saha teh budak nu bersin. Goblok beureun anak aing dibawa cocodot. Bersin atuh anu nyaho. Teu nyaho urang keur salat ge atuh urang keur salat keur husu-husu. Asa husu-husu da urang bae gitulah. Wae bersin bae bersin bae atuh. Si bersin mah teu anu nyaho atuh. Ini ngabejaan ka raja. Oh nu aya. Baheula mah aya kiai anu jelema ceplas-ceplos kos Gus Dur. Mun zaman baheula mah Abu Nawas. Ngan ieu mah di zaman Raja Kamel. Jadi eta mah belah dieu. Aya teh. Unggal zaman ge aya bae teh kiai nu kos kitu. Unggal masa di nagara kajen kumaha ge aya bae teh kiai nu ceplos-ceplos teh aya bae. Tapi ceplos-ceplosnya bener. Sebab cuplas-ceplos ahli baripat dan cuplas-ceplos jelema nu boga kepentingan tuh lain. Cuplas-ceplos Ki Pudoli mah berarti hayang dibere. Cuplas-ceplos Haji Pendi mimbabi komo. Tapi cuplas-ceplos Kiai Maripat malah sebab unsur-unsur ngan cuplas-ceplos mah nya nasehat cuplas-ceplos teh nasehat. Beda. Sebabnya nama dibere teu daek aya leutik mah. Siapa sok jeung istrikeun aing goblok. Tidak. Nah.
Kiai langsung ngobrol sebab ieu kan bahaya. Isuk sidang deui engke kumaha lamun tembak deui. Bahaya. Langsung nasihat tentang membahas ayat. Ayat ini dibahas. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu al ghaib lastakthartu minal khair. Dibahas. Besok Tuan Raja akan mengadakan tentang sidang darurat. Walaupun negara mengadakan persidangan sedahsyat apapun, tetapi itu hanya sebatas teori-teori kita. Adapun nanti pelaksanaannya hanya Allah. Tidak ada yang tahu tentang kapan negara kita ini diserang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menyerang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita menang. Tidak ada yang tahu kapan negara kita kalah. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini subur. Tidak ada yang tahu kapan negara kita ini miskin. Hanya Allah. Kita itu hanya sekedar teori. Betul, Tuan Raja. Nah, dengan demikian tidak ada yang tahu dalam sidang itu apakah akan ada yang bersin atau tidak. Oh, betul juga ya, cak Tuan Raja. Raja nebloon ongko. Bersin-bersin bae ditembak tolol tar Raja. Raja mah kos gitu. Masalah litik kadang-kadang ditembak, masalah gede kadang dibiarkan. Sebab kepentingan Raja. Masalah anu kira-kira membahayakan bangsa kadang-kadang diantep ku Raja. Masalah anu kira-kira bakal nyuburkeun masyarakat kadang-kadang teu dilaksanakeun ku Raja. Sebab Raja mah lain leuleur rakyat horenganan jang beuteungna sorangan eta Raja. Tiba heula Raja mah kos kitu kajen ku kumaha ge. Emang aya Raja jang rakyat. Ya, rakyat modarlos. Nu penting aing moal aya Firaun. Tiba heula Raja mah kos kitu. Nah, maka dinasehatan. Nah, dengan demikian Tuan Raja, cek kata Kiai, urusan teori mali kita bahas, tetapi urusan bersin ini harus diamankan orang yang bersin. Tidak tahu dia di forum itu bersin. Kapan dia bersin? Oh, langsung nyana ceri. Tuh Raja baheula mah dinasehatan ku Kiai teh nurut. Asal Kiaina bener. Ulah cara Kiai si eta. Si eta mah nganasehatan teh melok-belok kos kitu. Teu beres sama Kiai. Kudu dirante, diseret, dibawa ka. Tah. Akhirnya isuk sidang. Begitu sidang dimulai setengah jam. Aya deui nu bersin, tah deui aya bae deui nu bersin. Bersin deui hacing. Stop. Coba ngaku siapa yang bersin. Ayo. Kulantaran besi ditembak kabeh sarasa urang ngaku. Abdi Tuhan nu bersin teh. Kada. Langsung ka hareup cekal ku nyana. Pundukna. Yarhamukallah. Nya ge ngandeng bae kieu. Atuh nya ngajawab bari cari. Iya. Dikubur kabeh kaget. Sudah duduk kembali dan kamu akan saya beri hadiah nanti. Sebab bersin itu adalah obat. Cak anu sejen teh aing hayang bersin kuari mah. Kamari mah aing nahan bersin capek yak kada mesti ditembak. Aduh, ieu mah horenganan didoakeun. Aya nu usul Tuhan, kunaon kamari main tembak-tembak bae. Oh, lu ngaku. Namun kamari ngaku. Pasti. Tembakan. Hebat biasa deh. Masya Allah lah lega kabeh barang beres sidang. Eta jelema saurang teh dipelukan atuh sia mah menang doa. Nya menang doanya menang hadiah. Aing teu ngarti cek jana teh. Aing mah tadi geus pasrah bae daripada kabehan ditembak mending aing bae sorangan. Horenganan didoakeun. Eta didoakeun kieu dia setegep jasa dicekel pundakna. Yarhamukallah. Atuh pan kabehan kayak kaget. Tinggal aing bae ngadoakeun nya ya dikumullah.
saja paham tentang kejadian-kejadian anu teu diduga, anu spektakuler, hanya gerakan Allah, irahanya ho bakal gempa, irahanya ho bakal banjir, irahanya ho bakal ku angin. Illa masya Allah ya karim. Gitu kene tentang harga, iraha mahal, iraha murah teh nyaho. Negara urang teh di openan ku bangsa para inohong. Setelah diperkirakan RRC Cina Hong Kong datang ke urang untuk dagang di negara urang, bahkan karyawan lagi langsung di Cina ke Indonesia. Ternyata bangsa Indonesia gigit jari, nyana nu ngabangun, nyana nu nyeun pabrik, nyana nu nurunkan karyawan di Cina. Duit Indonesia nu dipakai, hanya rakyat Indonesia kelaparan. Saha nu nyaho? Allah nu nyaho. Hanya hitung-hitungan doang bakal makmur, hanya hitung-hitungan. Dan sampai kapan Cina diurang teh unjuk gigi kabeh nu Cina, itu tanah sah Cina, itu pabrik sah Cina, itu toko sah Cina, itu masjid nu sah nu Cina, masjid nu Cina, masjid nu Cina, itu majelis taklim nu Cina. Kok bisa majelis taklim Cina? Ya nama lain masalah titah ngaji, tapi kabong broina urang abe nurut ka nyana. Cina mah babahari emang kumaha gitu ya urang mah teu sadar, Jakarta teu sadar, baheula kan gugula geus dicaritakeun dengan strategi dagang politik bakal acak-acakan. Negara mah negara politik, atau ekonomi mah ekonomi perdagangan, tapi lamun rumus ekonomi dipakai berpolitik deleukeun hujan, deleukeun acak-acakan. Komo lamun di jerona aya unsur-unsur maksudnya mendiskreditkan, ada diskriminasi, bahaya terhadap agama, terhadap pribumi. Ku yang teman teu kaharti lamun Jakarta dibombardir, kemudian nyana nyieun rumah susun, kemudian nyieun deui apartemen, dihijikeun lah di dinya, tak siga bagus bersatu, mau dagang, mau apa silakan. Ieu digusur. Masjid mushola gusur. Set. Untuk apa ini kepentingannya? Tentulah untuk pertokoan dan lain sebagainya. Sebab politik make politik dagang. Jang dagang di Jakarta. maju pasti. Perdagangan pasti maju. Tapi aya nu leungit. Mana leungit? Kebersamaan. Naon kebersamaan anak? Urang teh masyarakat aya di apartemen mah ruang lingkup kan sakitu-kituna doang, boro-boro dek futsal, boro-boro dek gayakeun pangajian, boro-boro dek naon ngagantungkeun baju ge teu meunang anu saja. Sempit hirup. Ayana berjamaah teh di mushola, ayana berjamaah teh di masjid dieuwekeun, mushola dieuwekeun, hirup di apartemen, syiar eueuh. Dek di mana kebersamaan? Teka harti, kukula keur geus dibahas. Deleukeun. Jakarta bakal adzan pasti. Sebenarnya sistem ekonomi dipakai di politik. Jeh, atuh ulah sambarangan politik mah politik. Aya sosial kan di politik. Aya ekonomi, untung rugi atuh beda rumus. Je, pan kula keur ieu keur kaji di Belanda teh ya. Sia salah ngomong mah ngaji. Tuh, lain deui ekonomi politik. Sosial. Di deuleu ieu saha, di deuleu ieu teh kumaha, di deuleu untuk apa? Ekonomi mah lain kitu. Untung rugi. Maju. Tetapi banyak yang hilang. Kebersamaan masyarakat tidak ada. Dibangunkan masjid. Jelema kan tidak memiliki. Nah ngabangun Cina berarti kan dibangunkan kunyana tidak memiliki. Baheula mah ieu maing urang babarengan nyeun mushola memiliki. Kuari mah aya jelemana di apartemen, aya masjid nu batur tidak memiliki. Kebel moal aya nu azan sebab teu memiliki.
kebal-kebal mal anu ngaji sebab tidak memiliki, terjadilah kuari kemajuan ekonomi tetapi agama hancur-hancuran. Rumus dagang yakni ekonomi lah, rumus politik lah beda. Lamun rumus dagang dipakai di politik kos kieu Jakarta modelna tah kudu bisa. Sekian setahun yang lalu dibahas pada kos itu kuari terjadi, kuari tebak terjadi. Lamun diteruskan bakal kumaha kaharepna, nasib anakna, nasib incuna, kehilangan ini dan itu, engke mah bakalna dibombardir. Makam-makam situs Islam bakal dibombardir, bakal kumaha coba kayak gitu na. Nu manta kuani terjun ke Jakarta ge nu paham untuk kemajuan bangsa negara. Pusatna Jakarta RI. Kunaon jadi kitu-kitu. Sembarangan sih. Nu di luar teh nyangun naon sih eta cenah. Wayahna bae cuma jangan uduk doang ngajina. Ieu mah urang main nu di jero ieu mah. Nu di jero ge nu teu nunutan. Nu nunutan naon sih eta naon? Ya atuh sia-sia aing. Teu jauh urang. Ieu kan keur pembahasan. Adapun terjadi kieu, asuplah kaya ieu. Hanya Allah anu tahu. Di balik ieu aya rahasia. Teu nyaho urang bakal kos kieu negara urang, terutama Jakarta setelah dipimpin ku Presiden urang Jokowi, setelah dipimpin ku Gubernur Ahok. Teu nyaho bakal kieu. Teu nyaho urang ge. Tetapi setelah tahu bagaimana tindakan kita dan ada apa rahasia di balik ieu, pasti likulli syai'in hikmah. Setiap perkara ada hikmah jeung aya rahasia. Pasti eta mah. Naon bae ge boro-boro ieu deui Jakarta. Anu pataliana jeung makhluk jeung manusia nyeun reungit bae ge aya teh aya hikmah. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah mah telok isin-isin nyieun hiji contoh reungit bae ge heulanan. Lok tapakuran ku anjeun tareungit ternyata horenganan loba jelema anu kaya raya akibat reungit nya nyieun baygon kaya. Diringit baik bangudotan fama fauqa atau komo jelema nah ilah ayat ieu la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Urang mah teu daya teu upaya teu bisa narik manfaat, teu bisa nolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah sahanu nyaho urusanana bakal mahal, sahanu nyaho bakal murah, sahanu nyaho bakal gempa, sahanu nyaho bakal banjir, sahanu nyaho bakal aya berbagai kejadian-kejadian. Nu nyaho illa masya Allah.